tilu rupa hiji tobat zahir syariat kadua eta ngaranna Islam kadua tobat batin ihsan ngaranna iman gitu iman tobat iman pertekadan katilu tobat ihsan tilu lantaran Kangjeng Nabi teh ngadakwahkeun tilu Islam iman ihsan atau dina praktek lagi Islam iman ihsan atau lamun urang teu bisa atau tobat lagi tobat fil Islam tobat fil iman tobat fil ihsan tobat kuari dina raga urang heula syariat ngaranna mata urang hiji mata dua celi tilu irung berikut sungut opat beteng lima dubur genep kubul 7 suku tak eta kabeh kudu ditobatan kurang hiji mata sejodo dua celi tilu irung jeung sungut tak eta tobatan kurang opat beteng urang 5 kubul jeung dubur genep suku 7 leungeun etalah kudu ditobatan kurang syariat hiji-hiji mata heula ku urang astagfirullahalazim Gusti mata abdi hampura abdi umur abdi kuari geus 60 tahun keur ngora teh beus sinden mana nu ku abdi teu dideuleu biduan mana nu ngigel nu goyang-goyang teu dideuleu ku abdi teh tepan larangan Gusti ku abdi dideuleu moal deui abdi ge aya nu joreng mah kecuali geulis tobat tolol kamu kos kitu mah obat tak kudunya mata abdi Gusti cukup amat merenjang ka neraka ku mata doang teu kudu ku celi teu kudu ku sungut hampura Gusti kuari mah moal deui abdi teh be neuleuan tipi bae tiba heula teh geus lah geus deukeut ka hareup Gusti buuk geus putih tanaga geus eueuh ieu teh panyakit geus aya ti mun datang ka abdi ieu disiksa ku sebab mata rugi amat mata tobatan istighfaran heula khusus ka mata tengah peuting teh mandi ngala wudu cicing di tempat anu bersih di jero kamar poekan kamarna teh tutu sesengitan moal kebel ge pocong datang lain tobat ke barag-barag lumpatan duduk ke pamajikan enon ka duduk kalau ka cop asana pocong aya tahu pocong asana wah kiai spel ieu mah ki haji can-can naon geus 10 lumpatan kiai titah tobat sorangan di kamar jaing sieun jeung siapa itu kan tungguan aing di tobat cek pamajikan tobat si kitu geus ieu mah asal ngabaturan aing we hei geus kenang teh sia di dieu ngadang nyana tobat astagfirullah di deuleu nyingkap astagfirullah sama jadi mah tobat deh nah astagfirullah numpakan pamajikan heula ke beres kakarak tobat deui cek pamajikan apaan tobat si kiamat ulah loba omong boro-boro jadi wali di leuweung boro-boro jadi wali di gunung boro-boro jadi wali ibadah di guha kakarak di jero kamar ge dipoekan geus sieun atuh deuk iraha bisana kudu jeung pamajikan bae diseseret bae nyana nu tobat pamajikan nu capek aing bae salaki tobatna kos kieu jasa ibadahna cak jana teh tulah mamawa batur sorangan Gusti tadarru ka Gusti Allah kitulah mimitian dek ibadah teh kos kitu heula teh mimitian katarat geus di istighfaran ku urang mata bae heula sapeuting teh mata bae sapeuting 2 peuting mata bae heula istighfaran astagfirullahalazim Gusti mata abdi hampura Gusti tina deudeulean anu dilarang ku Gusti terus mata bae saminggu sabulan tak engke teh datang ka bisa urang nobatan mata teh bisa kumaha bisa teh lamun aya awewe urang ngabalieur ditanya urang ke pamajikan urang ka haji ngabalieur hideung ngajebian pamajikan deh cenah tobat ku kitu amat teu ngeunaheun mah tampan rugi dunia akhirat neng
tah ieu geus bisa mah lain kitu geus teh hideung teu putih geus teh hayang bae eta teh larangan titik geus asal aya ngabalir teh menyan aya TV geus sia-sia aing-aing mah jeung TV teh geus teh aya kabar urang naik bus aya TV atuh sabodo sia-sia TV atuh aing-aing teu bae geus sama sakali bae teu geus bisa berarti ieu tah ka awewe geus henteu ke TV geus henteu geus naon geus henteu bae boro-boro anu joret cacakan nu geulis geus teh bisa berarti tah mata doang hiji tah geus rada bisa tah kabelah dieuna kulawa bisa geus bisa dibere engke ngeunaheun jija ngeunaheun asal mata urang ditobatan bisa geus aya ngeunaheun bakal ngangkat sorangan ibadah jadi nikmat hayang ngeunah ibadah teh panyakitna heula ieu jelema diasupkeun ka rumah sakit supaya ngeunah dahar moal ngeunaheun dahar mun di jero awakna masih kena terjangkit penyakit darah tinggi segala gula segala macam-macam titah dahar ku dokter makan aja tangkorak sia aing titah dahar puguh teu ngeunah dahar ngan henteu ngajerit kitu doang tah paksa aja cak dokter paksa sia geus mun muriang cara aing moal bisa dong kan urang teu asa doang paksa biarin cerita keluargana sedikit mah asalnya puguh teu hayang ya ka dokter ulai kuari teh obatan leungit panyakitna otomatis dahar ngeunah kitu bae tah mah ibadah teh konsepna kos kitu leungit panyakit mata bae hiji ngangkat etik salat kok ngeunaheun sih nu sok dicaritakeun ku Kangjeng Nabi wa qurratu aini fi salat dilangsutkeun ku para sahabat ku para wali paingan wali ngeunaheun horenganan mata bae hiji tah geus ngangkat ngeunaheun teng geus kuari mah lantaran geus dibere kangeunahan moal hayang kuari mah min jumlah ti karomah teh geus dibere kangeunahan ibadah kuari mata deuk dikepar teu hayang aing lantaran leungit geurah ibadah lamun aing ka ditu deui ibadah aing leungit kangeunahan aing kajenting sorangan bae di jero imah batur mah kaditu can nyahoeun bae nyana kanikmatan aing teh ieu teu nyahoeun nyana mah kanikmatan teh ngan saukur maksiat aing mah ngeunah salat hiji geus bari naik ningkat ceuli astagfirullahalazim ceuli be abdi kabungkurna beuh Gusti keur leutik mah tanji peng tanji teu nyahoeun bari mah tanji nyawan gua riba kata anjir teh gua riba terus kabelah dieuna segala orkes segala dangdut segala jazz segala rock and roll wah macem-macem sidengekeun ieu alatul malahi nu haram-haram teh yes hampura Gusti hampura gua riba pan ngadengekeun musik teh khususon antarannya nyetel tip nyetel kaset gandeng batur dicarekan wai gandeng moal tuh meuli khusus ka dia khususon di kana raka ge khususon ceuli we ceuli nyana bae geus konceng batur teu ngadenge batur teu nyahoeun nyana keur ngadengkeun ke bali geus seuri we geus ngadan konceng saya mengaredan ka abeh gua konceng geus teh aya aing moal ngadengkeun musik bisa nyana tambah ngeunah salat teng ijaheuh nya nikmat sorangan nikmat teh geus henteu dikurang henteu dituju-tuju ge aya ngeunaheun we panyakit teh geus eueuh panyakit geus eueuh kuari irung jeung sungut tina ngomong goreng di luar agama teh gibah teh nang tangan teh ujub takabur du diomongkeun teh kuari geus stop ngeunah terus kabeuteung terus kalengan terus tujuh teh tadi eta teh geus ngeunaheun sorangan we hampang Allahu akbar ngeunaheun catur teh nyahoeun urang ngeunaheun teu nyahoeun nyana bae jeung Allah kok ngeunaheun si salat teh bener ieu teh lain lalagaan sebab geus panyakitan geus tah eta teh tobat dina Islam belajar heula capek geus belajar engke bisa geus bisa engke jadi ahli geus tobat teh dina makom kuari Islam teh di jero Islam boga tobat ngan jadi makom mulai jadi solihin tah mun henteu ganti ngaranna haji solihin aing teh jadi solihin ganti ngaran ngejokoneng cek pamajikan heran hayang jadi solihin aing engke ge disebut ku tetangga teh jang marhaba ulah nyebut mang adung ka aingnya urang teh solihin maju solihin ha gara duit ka aing sia solihin aing ge aing ngaran solihin aing main gapleh terus bae ngaran atuh solih
ayo terus tobat beres tangis dina Islam kuari iman keyakinan ka Gusti Allah bahwa nu mere rezeki teh Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah bahwa ajal teh ti Gusti Allah lain ku sebab tabrakan lain ku sebab berapi lain ku sebab tsunami ajal tamah mantep ke keyakinan ka Gusti Allah terus segala rupa Allah nu ngagerakeun Allah nu nyicingkeun da Allah ma'al muharrik wal musakin nu hiji perkara anu gerak kecuali digerakkeun ku Allah nu cicing kecuali dicicingkeun ku Allah Allah mangupingkeun ka urang alimum bizatis sudur Allah teh ningalieun ka urang basirum bima ta'malun Allah teh nu ngagerakeun urang terus diyakinkeun kaluarkeun keyakinan anu salah contona urang teh boga combong teh ieu teh lamun combong diasupkeun engke kana cai diinumkeun ka itu awewe eta awewe teh bakal kabungbelengan ka urang edan eta tah nu kos kitu teh piceun combongna piceun di imah teh boga keris kitu sok dipandian bulan Mulud tanggal 12 make 12 deui kembang di dinya teh eta dipandianna ge engke teh teu meunang sambarangan kudu make huut ge kudu huut tina parehideung di dinya kudu make sabut engke make jeruk limo pan kieu nyaho aing ge nyaho di sia dipandian eta teh engke teh ieu teh boga mantak keris teh kita tak kayakinan geus itu piceun jeung keris-kerisna golokna piceun batuna piceun ieu teh anti tembak piceun ieu teh anti piceun hiji Allah tek piceunan istighfaran ku urang astagfirullahalazim keyakinan abdi mengenai rezeki abdi batatagenan teh geuningan ka dagang hampura Gusti keyakinan abdi teh kana ijazah hampura kana jabatan hampura Gusti tatagenan abdi teh kana kuli Gusti tatagenan abdi teh kana maco eta urusan rezeki hampura Gusti lempengkeun komo geus kolot hiji be wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizq wa geuning bener rezeki mah Gusti Allah gitu bae hiji guys Allah istighfaran ku urang tina keyakinan anu salah nu baheula teh ngomong ka anak sia teu boga ijazah mah moal dahar ceng eta teh kudu diistighfaran sia teh lamun teu digawe mah moal nyatu ceng kudu diistighfaran teh samarukna kumaha teh deuk beberangkatan ka Gusti Allah mah kudu diistighfaran teh ieu wa man taba saja lamun tobat da kuari di Islam geus beres babari teh mah kuari mah tobat dina iman hese ieu mah anu pungkal pengkol nu mangkerut dilempengkeun ku urang istighfaran astagfirullahalazim Gusti keyakinan abdi boga keyakinan mun teu dagang mah moal dirizkian ku Gusti ieu teh teu beres Gusti horenganan barang ngaji mah istighfaran astagfirullahalazim Gusti baheula teh abdi nitahan sakola ka anak mun teu boga ijazah mah sia teh moal dahar teh lain ulah sakola ngan ulah tatagenan ulah tatagenan digawe los kan ulah tatagenan lain ulah digawe sing ade besi ke balik gaji di dieu teh digarawe keluar di pabrik da warung tutup buran mah cak kiai ge cenah geus ka Allah bae lain kitu bego ke tararutup kan jadi guru eureun nu di Pemda eureun lain kitu eta mah syariat dagang bae ngaguruan bae tetep ngan tatagenan tetep nu ngarizkian mah ka Gusti Allah ja buktina nu dagang ge ai ku Gusti Allah teu dirizkian mah ambruk ratusan juta kitu bae eta mah jadul digawe ge geuninganan ari ku Allah teu dirizkian loba mah teu dimilikan teh ambles sakitu bae tapi geuning nu ti mimitina dagang rokok doang aya dibere milik mah ku Gusti Allah ku harina boga mobil boga sagala oh Allah berarti dagang terus tani terus digawe terus ngan ulah jadi tatagenan itibatna tetep bae nu ngarizkian Allah subhanahu eta nu pangrendah-rendahna nu kelas kaduana lepas teh dinya Allah bae nu kelas katiluna teu mawan nanaon ka gunung ka leuweung hiji we Allah sae ku Allah hirup ku Allah ngan ulah waka kitu sebab guru boga guru heula engke moal tas deui nu ka mana ka haji ka gunung deuk naon ibadah ka gunung mana ka gunung santri loba tukang sawo di ditu nu aya nu geulis malah tapi lain ibadah atuh bobogohan merek haji gitulah kira-kira ieu ulah waka indit ka leuweung ka gunung muncan aya petunjuk ti guru sebab ketika lapar kudu naon nu dibaca ketika kahujanan naon nu dibaca kudu boga guru heula
kahujanan ngan teu karasa tiris, lapar mah lapar aya babaca anak engkena kadituna jadi tahan. Nu mantap kadituna wali teh jadi khariqun lil adat, kahujanan teu naon-naon teu dahar teu naon-naon horenganan aya kayakinan nu leuwih tibatan batur. Istighfaran heula tak ulah waka kadinya lah urang mah nu biasa bae lah dagang mah dagang tadi mah tani gawe mah gawe ngan tatagenan nu ngarizkian nu Gusti Allah. Baheula teh abdi teh lain kitu Gusti, gener ge ngomong nurin ngarizkian mah Gusti tapi tatagenan mah ka ijazah teh ka dagang teh ka digawe teh istighfaran bari astagfirullahalazim lempeng-lempengkeun combong teh batu astagfirullahalazim nu boga pangaruh sarian ti Gusti piceun batu anti tembak boga anti tembak Allah bohong tak mah ka Gusti Allah segala keris segala pesok bari mah lempeng ka Gusti Allah naik ibadah ngeunaheun jasa nikmat geus beres istighfar iman eta secara global bae kuari ihsan anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak abdi Gusti hayang dideuleukeun ku makhluk bae lain ku Gusti istighfaran astagfirullahalazim abdi mah ieu teh ka Gusti bae neuleut teh can bisa asa dideuleukeun ku Gusti bae leumpang asa dideuleukeun ku Gusti cicing diuk asa dideuleukeun ku Gusti dagang asa dideuleukeun ku Gusti kabeh ge asa dideuleukeun ku ihsan ngaranna minimal dina waktu salat bae asa dideuleukeun ku Gusti teh atuh isin urang dideuleukeun ku Gusti teh lah mun geus aya isin mantap cak Kangjeng Nabi al haya minal iman isin eta bagian daripada iman eta teh ku sebab asa dideuleukeun ku Allah isin amat ketika urang dek daharna teh loba teuing isin amat ka Gusti Allah jadi titahna ge jang sakadar kuat ibadah geus aya tah di jerona geus aya tah isin berarti tah geus aya tah isin tah ketika orang dek numlek ya Kangjeng Nabi manggilna set saleguk eureun ke saleguk eureun ketika orang dek kitu klok ieu mah eleh keboplen malak isin tak ka Gusti Allah isin amat tak geus ayaan tah berarti ihsan tah dideuleukeun pan aing nginum teh ku Gusti Allah iya ihsan tah di jero tah istighfar teh akibat istighfar astagfirullahalazim tah beres bisa kuari mah hayang salat bae bakal hayang salat bae manggih waktu asar makruh teh nyana teh sedih teu bisa salat mantes subuh teh teu bisa salat Gusti nalang sagegeraan hayang waktu isrok diteuleukeun ku nyana hayang geura salat duha jasa lantaran ieu ngeunaheun salat nu nyaho iwanyana bae jeung Gusti Allah urang mah pantas subuh teh tiris amat ngeunaheun amat mun ngarengkol nah mantap jasa ieu ngarengkol datang ka didupak ku pamajikan hoi batur bagus kamana eleh ku kotok emang kunaon gitu kotok ke mancari isu-isu ke ngaringkuk bae emang beas kitu lain beas atuh teu bener we neueuna ngaringkuk bae ulah loba omong tarik we pamajikan ka dieu bareng habek ngaringkuk aduh tah eta ngeunaheun sorangan salat teh eta qurratu aini fi salat panyakit da leungitkeun heulan mantap endeuh nyalahkeun kumaha ka para wali Allah Muhammadiyah teh nyasarkeun ka tarekat Persis nyasarkeun ka tarekat PKS nyasarkeun ka tarekat heueukeun ku urang ajak ngobrol nu bener tobat jeung tangkorak Muhammadiyah ajak jeung PKS diuk sia kitu deuk ngabebener diri teh kumaha sia boga cara tante diuk ulah balik sia tampilin sia poin diuk boga teh sia cara boga cenah di mana ti Kangjeng Nabi sok petakeun ulah ria ayeuna di mana nangtung tampilin sia koy awas ya koy ulah nangtung sia diuk kapacirit sia ayo dia ulah ujub tempatnya di mana ayo gua sia beresan ujub sia tempatnya di mana teu nyaho sia yuk calangap sia diolkeun gue mal bisaheun nya mata ke mual pati-pati Kangjeng Nabi ya Ali ta'al ijlis sila sa Kangjeng Nabi agmid ainaika pereungkeun dua mata anjeun ya Ali pereung Ali lisanaka tangtungkeun lisan anjeun dul Allah ku Kangjeng Nabi nyana tilok maca hadis beureuna tah Muhammadiyah Persis segera PKS greget jasa jadi pan cenah kieu gregetan ayeuna datang ka aing
mun aing nu datang mah aing teu nyaho sugan teh teu sasar ta PKS datang ka aing sia naon aja PKS cenah oh iya orang Bangka Waras ya can nyaho mah aing tilok loba omong barang nyaho ya aing ya pernah harang geus amat emang aing ngamajaan doang mun secara nu datang mah teu gara-gara geus anu datang ya aing nyaho oh kos kitu aing ditasup PKS bener geus ngaji sia jeung aing ngadu nasrib sia jeung aing heulana pahala palu geus biasa doroba kayak ditakol sia ku aing eta kos kitu tah bohongan sia datang ka aing ku sia dek diadukeun meureunna dek diajak teh eta teh tah ku Kangjeng Nabi teh dibere agmid ainaika ya Ali parem ali lisanaka gul Allah beres eta takan ti Kangjeng Nabi sanggeus kitu dekat tingkatan kedua cek Kangjeng Nabi ye urang teh tersusun tina jasad jeung ruh di jero ruh teh aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul silati latifatul qabil latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalam hiji-hijina latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah teh aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya ria aya zulmu tah kanyahoan ku ari mah posisina di dinya geus ketika urang dek ngaleungitkeun teh geus nyaho sasaranana nah sinar ek urang asupkeun ka dokter ku ari teh kudu dioperasi make sinar set war leungit seuringanna cager aya batu ku ari mah make sinar cager kitu keneh di diri maneh aya ria cak guru teh di dieu tempatna istighfaran ria maneh carana kudu kumaha kieu lah aya penuntun tah kos kitu mantak nyana nyaho ulah ria ulah ujub urang ge geus nyaho unggal kiai ge dulur kudu karena Allahnya ulah hayang kalem urang ge geus nyaho ini carana kumaha cak kiai teh aing nyaho ulah hayang kalem tapi aing hayang kalem bae heran tuh saya tah eta teh teu nyahoeun cara teh korenganan tembak sasaranana tah ku ari endek apa moal kituna mun endek kudu mondok heula syariatna heula kudu rapih kakarak bertoriko menempuh hakikat lantaran lain bantrak-bantrakeun nu kos kitu bah atuh kuari urang bersyariat hajung teu hajung ria bae kumaha engke ge eueuh sorangan kuari mah tuturkeun bae heula wayah wudu nu bagus salat nu bagus engke milu kanu rapih batinna engke ge kena faedna hungkul satahun sakali saminggu sakali sabulan sakali milu jeung ahli Allah atawa satahun sakali engke saat-saat eta Allah mereka urang hiji kajembaran kok aya ngeunaheun perubahanna nang Allah asal urang milu we tek zikir bersama jeung ahlina bakal aya asup cep ku ngeunaheun tak eta teh faed ngaranna luluberan ti ahli Allah nu keur zikir asup ka jero urang teu puguh teu karuh urang hayang ceurik teu puguh teu karuh nemah amat kok ngeunaheun amat ieu teh saha nu ngasupkeun ka dinya tah begitu nu sabeulahna ceurik nya ge neuleuh ceurik ditanya kunaon saya ceurik aing neuleuh nu ceurik teu kuat aing neuleuh nu ceurik jadi jangan mah bela sungkawa doang ulah sosoranganan nya ceurik aing ceurik blon kamu budak tapi ternyata eta saha anu nemahkeun gitu Allah tak asal geus beunang bae kos kitu teh geus aya kanikmatan ti dinya teh ku sakitu ge geus kaasupkeun kana golongan wali Allah Subhanahu wa taala janata ti awal mah kudu ngaji kudu tapa heula kudu zuhud kudu tawakal tapi nyana dibere kanikmatan gugus hampir 90% ketika milu zikiran di waktuna aya ngerenjen naon sebabna eta faed ambalaya tuh iyalah mimiti tobat dina Islam kabehan tama kudu kemudian tobat dina iman kudu ngadina ihsan nah sanajan didedet-dedet ge moal bisa sebab aya cara-cara tersendiri